اشفهم شفاء لا يغادر سقما اشفهم شفاء لا يغادر سقما اشفهم شفاء لا يغادر سقما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد تقبل منك يا الله بتلاوتنا لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Dina kesempatannya pada mengawaskan sepadi tina tafsir Al-Quran nyata tina surat Al-Baqarah ayat 201 doa sebat doa sepudagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saur Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajin ngaos doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus nalika di taras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Suhaib qala sa'ala Qatadah Anas ayu da'watin kan aksar mayat oha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Qatadah naros ke Anas bin Malik radhiyallahu anhu doa naon anu paling seueur diangge doa ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teh Qatadah naros ke Anas sebabna Anas janten pembantu Nabi maka pasti no sering kependak serang Nabi sari dintana nyata Anas digina sabumi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salami 10 tahun. Maka Qatadah naros Anas bin Malik radhiyallahu anhu doa naon anu sering diangge doa ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala yaqul saur Anas bin Malik radhiyallahu anhu doa anu sering diaoskeun ku Nabi nyaeta Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu terus ngawaler doa anu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering ngangge ieu doa nyaeta Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan pami awalna Allahumma Rabbana itu doa tina hadis ya. Pami di Quran memang Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tentang piragi kaoninga nu ngabentenkeun nah doa ayati Al-Qur'an atau di hadis cirina bahiji bae. Upami anu ti Al-Qur'an ta aya Allahumma ya awalna Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Quran surat Al-Baqarah ayat 201 ya. Upami anu ti hadis ya itu di awalan Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya kage ngabentenkeun mana anu doa di Quran atau nabi doa anu ti hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti orang mengangkut saya bentena kata Nabi kada mana mau di kampung di. Emang enggak pada yang ke mana? Enggak baik. Enggak baik. Tah, doa anu dicandak di Quran atau Nabi dicandak di doa Nabi itu namanya al-maksur istilahnya. Al-maksur, pemisar al-maksurat istilahnya. Di dua nana oge saya sebab sumberna sami di Allah di Al-Quran begina di kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Terus berikutnya ya doa pernah saur Anas dari Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rajulan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos ngalongok hiji jalmi minal muslimin. Rasulullah kantos ngalongok hiji jalmi pamaget di golongan muslimin udur ya. Qad sara mislal farakhi ya. Ya teh udur diibaratkan tos jika anak hayam keayaan terjadi. Ya aku ngabayangkan orang hayam teh cuik gitu ya gitu. Terus bingung bagian ya terus nu udurna teh sampai diibaratkan anak hayam teh mislul farakhi ya. Tawalas jadi penuh bingung gitu kumaha itu ya. Kan sasah bahasa orang teh. Karena ya udur sasah kadang-kadang sasah gitu ya sah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tun udur jami pameget tijal muslimin anu udur anu kaayaan siga anak hayam kayak faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bita Rasul hal tad'ullah bi syai'in aw tas'aluhu iya ya. Oke anjan pernah ngadoa ke Allah ya. Tuh, aw tas'aluhu iya. Ngadoa kumaha ka Allah Subhanahu wa taala. Pernah tak ngadoa ke Allah sareng ngadoa kumaha? Qala na'am. Mohon pernah ngadoa ke Allah jeung nudur teh. Untuk akul tah abdi ngadoa kieu jeung nudur teh ditaros ku Nabi. Ya. Allahumma ma kuntu mu'aqibi bihi fil akhirah fa'jilhu li fid dunya. Gusti sakira-kirana Gusti bade nyiksa abdi di akhirat enggalkeun bae siksaan ayeuna di dunia. Teh gitu. Ngadoana teh ya ku margi barendan usasana ieu teh. Sasa dina waktu sumudurna sampai ngadoa gitu. Allahumma ma kuntu mu'aqibi bihi fil akhirah fa'jilhu li fid dunya. Gusti sakira-kirana Gusti bakal nyiksa abdi ke di akhirat enggalkan siksaan tadi kangge abdi deh di dunia ya ayeuna. Sakitu ya. Dan mangsul deui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos ngabesuk hiji jalmi pameget muslim nu diudur nu udurna sapertos anak hayam kaayana artosna dina kaayaan penyawat na panginten parah tugikeun kasasah maka ditaros ku Nabi hal tad'ullah bi syai'in aw tas'aluhu iya. Ganjan pernah ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala sareng ngadoa kumaha ka Allah Subhanahu wa taala. Qala na'am sumuan abdi ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Kuntu aqul Allahumma kuntu mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya. Gusti sakira-kirana Gusti bade nyiksa abdi di akhirat enggalkeun siksaan tadi ka abdi teh di dunia. Ieu teh doa anu kurang saya teh rupina teh. Jadi soalnya ya nantangnya berarti ya hoyong upami disiksa di akhirat hoyong siksaan anak dienggalkeun bae di dunia heula. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah la tutiquhu aw la tasayyuhu. Rasulullah kaget, subhanallah kamu tidak akan kuat kalau disiksa oleh Allah. Siksaan yang di akhirat disiksakan sekarang di dunia kamu tidak akan mampu dan tidak akan kuat. La tutiquhu aw la tastati'uhu. Tentu berani ngali ala ayatnya rupina doana kan awalnya itu gitu. Kurang saya doa rupina teh. Maka tadi dia hadis di awalna oke tara disebutkan jalmina ya. Tuh di hadis Nabi teh upami pada nerangkeun keawonan kangge picontohan urang biasana jalmina tara disebat namina tara disebutkan rojulan we. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngabesuk hiji jalmi pamaket we. Gitu ya. Tuh disebutkan namina sebab rupina ya teh ya jalmi bade ngadugikeun keawonan dirina ya gitu ya. Di hadis Nabi gitu biasana upami
hadis badin nerangkan keawanan di jalmi teh tara disebat jalmi na. Jadi tetap Nabi teh sopan itu nate dina dawahanana. Terbuka peluang kangge ngegambarkan si jalmi tertentu teh. Maka disebut ada rajulan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyompingan hiji jalmi gitu ya. Karena gitu ya contoh kawan pada nyaritakan misalnya keawanan misalnya di hiji kelompok tong sebat jalmi na sebat rajulan ya. Upami ulama kapungkur biasa nyebatkan si fulan luka si fulan sah gitu. Jantan jate kangge rupina margina golongan muslim jate maka kangge menyelamatkan nama baiknya nama baiknya sebab jalmi muslim kan kenging tilu perlindungan di Allah Subhanahu wa taala. Nama baiknya jangan dicemarkan, hartanya jangan diambil, jiwanya juga jangan dibunuh ya. Pina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalugikan kieu ya bahasa sopan. Sebabna katinggal si jalmi teh gitu doana tadi Gusti kira-kira Gusti sakira-kirana Gusti ke di akhirat ngahukum abdi nyiksa abdi tinggalkan siksaan tadi kangge abdi di dunia ngadoa gitu nutur teh. Maka Rasulullah kaget ya subhanallah la tutiquhu maha suci Allah engkau tidak akan kuat pami disiksa ku Allah siksaan di akhirat disiksakan di ayeuna maka mal kuat aula tastati'uhu mal mampu aja fahalla qulta maka Rasulullah teras masihan arahan doa nate kenapa tidak berdoa begini saja kata Rasulullah mengapa tidak mengatakan gini aja di doa kamu fahalla qulta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu tadi ngadoa hoyong dienggalkan hukuman di dunia hukuman akhirat hoyong dienggalkan di dunia maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan supaya ngadoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qala ya gitu Rasulullah midau ya fad Allah ya maka eta nu udur teh nurut ka Nabi ya masalahna itu anu udur tadi nurut teu keukeuk kana doa anu pertama teh gitu teu ngabela-bela ya bisik Rasul abdi mah hoyong ayeuna bae teh gitu dah. Jadi orang ningali ya teh rupina tumut sareng taat ka Nabi maka ngadoa doa tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar fasyafaqullah teras damang kalau kesana Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi orang ningali ya doa gitu ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ternyata oke ya doa biasa diangge kangge ngadoakan anu udur gitu ya. Kedua-dua orang ningali ya teh sahabat pernah ngamalkan doa ieu sebab nurut kana arahan Nabi maka Allah merasakan damang. Jadi ya oke paling ngangge doa ieu maksana ya oke ayat unsur mengikuti ittiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bisi anu bingung pimpin doa kadang-kadang gitu ya berarti pimpin doa ya. Oke heula itu can hafal ke nelpon heula ke nelpon Pak Ustaz entong nelpon ya bae pake Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya syukur-syukur pami doa anu sanesna oke hafal gitu ya. Dirbisikan dina kayana anu gitu kan biasa gitu. Wallahu a'lam. Itu doa. Terus berikutnya dina hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakoma diwataskan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sa'id bin Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idau ma marartu ala rukni illa ra'ait alaihi malakan yaqul amin fa idza marartu ma faqulu ya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surah Anas bin Malik radhiyallahu anhu upami ngalangkungan di pojok Ka'bah, di rukun istilahnya. Ya biasanya antawis multazam sareng Hajar Aswad ya biasanya. Rukun Yamani. Itu biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam midau amin gitu ya. Kunaonos amin ya. Sebab ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tete ningali malaikat ya. Illa raaitu malaikan yaqulu amin ya. Malaikat anu katingali ku Nabi nyaeta mengucapkan amin ya. Kunaon margina maka Rasul menyebutkan faida marartum alaihi faqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rupina ieu doa oge diangge salah sawios tina doa nuju tawaf ya. Kawit-kawitna Rasulullah ngangge doa ieu ternyata diaminan ku malaikat ya. La ra'aitu alaihi malakan yaqul amin. Rasulullah sebabna ngaos doa ieu teh sebabna rupina diterangkan di hadis ku malaikat sampai diaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Terus kana intina ya doa kurang hoyong tilu sebetulnya. Hoyong fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hoyong di dunia saya sareng oge hoyong di akhirat saya plus di akhirat ditebihkan wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Tete tebihkan dina siksaan neraka. Wa qayaki wiqayatan atas nate selamatkan lindungan abdi tina sana neraka. Wa qina tina waqayaki wiqayatan dina wallahu a'lam. Jadi sing terus oke ngaosna wa qina adzabannar. Jadi wa qina adzabannar. Jadi ulah ditambahan non baik gitu ya, sebab upami ditambahan ke atasna beda. Misalnya bisi orang ngaos wakinna adzabannar itu atasnya beda. Wakinna adzabannar itu bebaskan abdi sebagai hamba sahaya. Jadi kan di hamba sahaya teh aya hamba sahaya al-muqim istilahna, hamba sahaya anu murni, aya hamba saya mukatab istilahna, hamba saya anu janji sareng dunungan. Janjian hoyong dimerdekakan ku ngeridit. Jadi bahala teh aya hamba saya hoyong memerdekakan dirina ngeridit ka dunungan teh. Hasil kerja sareng dunungan eta teh diangge kangge ngeridit dirina ngabebaskan diri. Itu namina mukatab namina. Mukatab upahna teh kangge ngabebaskan dirina. Aya gitu ya. Aya namina mudabbar istilahna. Pai mudabbar ya teh dunungan anu beungeut anu bager sebabna mudabbar teh hartosna dipengker, iraha dipengker kapan-kapan nanti belakangan akan dimerdekakan. Aya janji itu ya. Jadi hamba saya zaman Nabi teh kangge ngamerdekakan diri itu aya 3. Aya hamba saya murni, ieu teh aya perjanjian sareng gunungan teh aya naon teh dijanjikeun. Pokoknya hamba saya murni itu namina hamba saya al-mukin istilah gitu ya. Terus aya hamba mukatab hartosna anu gaduh janjian tertulis katabah tadi sareng dunungan kangge dimerdekakeun. Aya anu katilu dunungan nu bagerna nyaeta ngamerdekakan hamba saya iraha oge mudabbar nanti belakangan akan dijanjikan akan dimerdekakan. Jadi wangsul upami kana tadi teh upami wakina adzabannar dibaca wakina adzabannar berarti Gusti bebaskan abdi ya abdi nojo janten hamba saya murni ya gitu ya gitu. Tapi wakina atasna selamatkan abdi tina siksaan sana neraka. Jadi kelah deras orang ngawas ya masih kecuali memang mungkin ya terang tadi atasna gitu ya kadiana di ya kan ya janten perhatosan kage nyaitkan orang dina bacaan-bacaan. Terus berikutnya iya ayat terus di kepada ulama dijantankan
prinsip kangge kebahagiaan dunia akhirat ya. Jangan kebahagiaan dunia akhirat. Istilahnya alamatus sa'adah ya. Alamatus sa'adah ya, tanda-tanda kebahagiaan ya. Tanda-tanda kebahagiaan. Sa'adah teh kebahagiaan. Upami jalmina sa'id, upami pamaget sa'id ya. Jadi sa'id teh jalmi pamaget nu bagja. Upami istri sa'idah istilahnya. Sa'idah berarti istri anu bagja. Jadi perempuan yang berbahagia. Di kitab disebutkan secara kesimpulan ya'lam anna alamat as-sa'adati 11 huslah. Tanda-tandana jalmi bagja, cirina jalmi bagja ayat 11. Ihdaha ayyakuna zahidan fid dunya wa raghiban fil akhirah. Tanda pertama tino 11 jalmi bakal bagja nu zuhud kana kaduniaan sareng cinta kana akhirat. Zuhud kana kaduniaan. Zuhud teh atasna bahasa orang teh pati minat ya. Tepati minat kana kaduniaan ya. Tapi saya tinggalkan keduniaan, da orang tak akan meninggal dunia. Orang teh tepati minat baik kana kaduniaan, tapi minatna waragiban fil akhirah, cinta kana akhirat. Zuhud kana kaduniaan. Bahasa orangnya sederhana gitu ya. Kezuhudan. Cintana kana akhirat. Iya no, kedua ya no. Ai cinta ke akhirat. Ari cinta biasanya pengorbanan. Di mana? Cinta akhirat berarti kedaya keduniaan dikorbankan ke orang. Gitu ya. Kedaya keduniaan dikorbankan, mengorbankan waktu, mengorbankan capek, tenaga. Ya kangge ngabuktikan cinta ke akhirat. Sebab cinta itu butuh bukti ya. Mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan kangge ke akhirat. Terus kedua, asaniya antakuna himmatu fil ibadah wa tilawatil Quran. Jalmin bakal bagja cirina semangatna dina ibadah sareng ngaos Quran. Semangat ibadah sareng semangat ngaos Quran. Cirina teh ciri jalmi bagja. Ya tinggal di parios orang teh dina ibadah semangat ente gitu ya. Ngaos Quran semangat ente ya. Tak upami tos kajawab semangat ente na sabaraha semangatna ya sagitu kabagyan orang sebetulnya teh. Antakuna himmatu fil ibadah wa tilawatil Quran. Janten introspeksi bae. Semangat orang di ibadah sareng ngaos Quran. Pami itu jadi semangat maka ya tanda kebahagiaan. Ya abdi mah semangatna masih dina dahar bae. Jadi peminta dahar teteh asa iya buka utang tapi pami kalewat baca Quran masa ente saya Allah bisa urusan ibadah teh ya pami ningali diri masing-masing ya asa abdi tak acan pernah ningali jalmi dahar heuai teh tapi pami anu ibadah heuai masuk ya maksana ya teh padahal itu teh emam kan halal sebetulnya teh gitu ya. Nyontohan nu saya oge tapi dinu saya oge orang gitu teh gitu ya. Ya contoh-contoh abdi mah sering gitu. Hartosna kan heuai teh tanda tina teu semangat upami dina hadis-hadis sebutkeun. Sebab kana sebutkeun heuai tina setan gitu ya. Heuai teurap eta tina setan tapi pami bersin di Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasalis ayyakuna qaulul qaul fima la yuhtaj ilaihi. Jalmi bakal bagja ukuranana sakedik nyarios anu teu diperyogikeun. Ayyakuna qaulul qaul. Di mahfudzah disebutkan idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu. Apabila sempurna akalnya seseorang maka dia akan sedikit bicara. Ternyata sedikit bicara oke tanda tina kesempurnaan
akal gitu ya. Ayakuna bil qaul sekedik nyariosna. Warabi ayakuna muhafizan ala salawatil khamsi ngajaga salat nu 5 waktu. Tah ya. Muhafizna di Quran teh soal kalimat-kalimat anu ngagambarkeun pelaksanaan salat. Nu paling tinggi yuqimuna salat. Jadi di Al-Qur'an kan soal ayat jami'ah khusu dina salat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salat. Yuqim ya silakan. Tin nol eta teh di Al-Qur'an teh. Tin nol salat sampai nu paling luhurna yuqimuna salat itu disebutkan sadayana. Tin nol maksana tin nol atasna jalmi utara salat. Sareng kaplingna jelas. Di Quran di surat Al-Mudaththir, yang Mudaththir ayat penghuni sakor ya, penghuni neraka sakor ditaros ke malaikat. Ma salakakum fi sakor? Kunaon tara? Kunaon eta teh aranjan teh aya di neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Bahalana tara salat. Jadi jelas anu ti teu salat kaplingna jelas. Teras aya nu salat tapi kadang-kadang kaedahakeun ku nafsuna. Taya. Itu namin adaus shalah di Quran di surat Maryam ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaus shalah wa tamus syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Nanti akan ada generasi yang adaus shalah ya, yang menyepelekan salat, menyia-nyiakan salat. Kenapa? Wa tamus syahawat, karena mengikuti nafsu. Jadi akibat mengikuti nafsu maka salat terbengkalai kemudian. Nauzubillah min. Bagaimana ini? Fasawfa yalqawna ghayya. Orang yang begini ini nanti juga masih akan gampang sesat ya. Kalau di akhirannya ghayya artinya wadun fi jahannam. Ghayya kalau nanti akibat dari orang melalaikan salat karena mengikuti syahwat itu adalah wadun fi jahannam. Jurang di tengah-tengah jahannam. Ya. Airnya dari darah ya. Dari darah dan nanah. Nauzubillah min dzalik. Ghayya Quran surat Maryam. Jadi ayat anu tara salat, ayat atau shalah istilahnya gitu. Terus ayat jalmi oge disebutkan di Quran Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ma'arij ya. Anu musallin istilahnya. Salat itu. Aya oge engke anu riya ku salat, aya fawailun lil musallin. Aya nu celaka ku salat. Gitu ya. Nu riya eta mah salah niat. Ku salatna salah niat. Aya jalmi engkena istilahna oge yuhafiduna shalah di Quran di surat Al-Mu'minun oge disebutkan ku Allah. Yuhafiduna shalah, nu ngajaga salatnya. Nu paling tinggi engkena nyata eta yuqimunas shalah. Yuqimuna teh ngalaksanakeun salat kalian sampurna itu. Pelaksana waktuna sempurna, pakaian yang dipakainya sempurna segalanya, ya halal, ya bersih, ya suci. Sempurna pokoknya segala rupina, segala segina teh. Yuqimuna teh gitu ya. Ya sempurna dina rukun, syarat, wajib segala macamnya. Sempurna istilah yuqimuna. Maka salat paling tinggi ya janten harapan para nabi. Sampai Nabi Ibrahim oke kan doana Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Muqim ya, muqimas shalah sampurna. Aya jalmi oge langsung dijamin ku Allah untung jalminu khusyuk ya. Qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Nah, dugi ka yuhafiduna shalah dina kitabiyah itu bakal kenging kabagjaan. Yuhafid ngajaga misalnya. Ya dijaga sekalian salat. Dijaga syarat-syaratna. Pami syarat-syaratna eta teh hal-hal nu kedah sataajan salat diperhatikeun gitu ya. Sekedarna kumaha syarat-syaratna. Syarat-syaratna. Tetapi di lebat salat diperhatoskeun rukun-rukunna sareng penyempurnana nyertakeun nyaeta sunnah-sunnahna perhatikeun. Ayyakuna muhafidan ala shalawatil khamsi. Nu kaopat jami bakal bagja
jalmi anu ngajaga salat nu 5 waktu. Wal khamisah disebutkan salat 5 waktu ya makin salat wajib ya gitu. Ai salat sunnah itu teh penyempurna tina salat wajib. Jadi tetap anu kedah dijagi pisan teh anu wajib heula. Engke insyaallah nu sunnah upami ngajagi urang nu salat nu wajib, insyaallah nu sunnah gampil ngajagina. Kahade. Engke di dina urusan ngajagi salat oge, urusan hukum wajib sareng sunnahna kadang-kadang masuk setan eta. Setan masuk oge. Istilah talbis iblis istilahnya. Jadi kena aya bae jalmi diganggu setan. Mana jalmi anu mayunkeun sunnah tibatan wajib. Aya jalmi rajin salat tahajud. Tapi subuhna keberangan. Bener henteu tah? Tah gitu ya. Nu leres teh ya tahajud, ya tapi salat wajibna entong siang. Jadi entong menafikan itu oke, salat tahajud entong gitu. Jadi duana kada jalan. Tapi entong eleh nu wajib teh kana sunnah. Gitu ya, entong eleh. Itu jalmi anu hal-hal wajib eleh kuno sunnah itu disebutkan tujuh digoda atau nabi ayat dina jebakan setan. Naudzubillah min dzalik. Banyak itu nu gitu teh. Jalmi dina jebakan setan. Mayunkeun nu sunnah tibatan anu nu wajib. Atos nu wajib tadi berhatoskeun. Kan banyak yang sedekah sunnah banyak, tapi sekarang itu zakat. Jarang memikir zakat mah. Gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi banyak di hal-hal ya. Pokoknya kewajiban payunkeun merhatoskeun anak sunnah-sunnah ke nyarukan kage nyampurnakeun. 5 bae ayyakuna wara'an fi ma qalla wa kasura min al-haram wasyubhat. Jalmi bakal bagja tandana wara' fi ma qalla wa kasura. Bah sakedik bah seueur wara' tina hal-hal haram. Lebihan nu haram. Wasyubhat ya. Jadi istilahna kanu haram orang teh kedah benci gitu ya. Kanu subhat orang kedah eureun gitu ya. Jadi mun ya kanu haram orang kedah benci gitu ya. Kanu kana nu makruh kedah liren ya. Contohkeun seueur teh contoh-contohna. Di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut innal halal bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma mustabihat. Tapi ada antara halal dan haram yang subhat. Faman waqa fi syubhat waqa fil haram. Maka orang yang jatuh mengerjakan yang subhat, yang tidak jelas hukumnya sama dengan haram. Maka di hadis Nabi disebutkan dak ma yuribuka ila ma yuribuk. Tinggalkan yang meragukan, pindah kepada yang tidak meragukan, pindah kepada yang meyakinkan. Jadi bila aya anu ragu orang teh, terutama dina hukum teh. Ya nu abdi teh sanes, nu abdi teh sanes. Itu berarti sanes orang itu. Sanes. Sebab kepemilikan orang nuju diragukan. Bisik ditajuk bisa di mana atau di pengawasan itu. Aya sanlan nu mirip misalnya gitu ya. Orang keluar masjid teh. Ya nu abdi atau sanes? Nu abdi sanes. Itu sanes berarti itu mah. Bukan berarti itu, kesimpulannya bukan, harus bukan. Sebabnya orang teh dina kaayan teh jelas. Itu namanya subhat namanya. Biarkan aja gitu. Gitu ya. Jadi ulang bela-bela diri kana gitu. Pamitos ragu ya kantunkeun Nabi. Dak ma yuribu ka ila ma la yuribu. Ini banyak yang subhat terutama dalam muamalah. Padahal muamalah nanti kita pakai untuk makan gitu. Yang paling banyak di urusan timbangan gitu. Coba tinggal timbangan. Eta timbangan upami tacan cicing ya. Nimbangna tacan cicing teh masih kene itu untung dicanda kita teh. Sebab tacan jelas berat ke mana. Upami tacan jelas berarti barangnya subhan kena. Kan tacan jelas teh. Nah sekilo nah ente gitu ya, nah kurang, nah lebih. Jadi kedah cicing we. Ka mana eta ya teh? Mun pedagang anu bager biasana berat kena barang. Mun bager mah abdi belanja di Pajio teh sebager bae misal beras teh. Eta beras nuju ditimbang teh. Cicing kana beras teh. Oh, ya teh dembohan berarti gitu ya. Gitu ya. Gitu.
Kedana gitu. Jadi pedagang itu mah. Tapi entong jadi harapan pembeli gitu. Entong tergolongan ya gitu gitu. Tapi abdi ngalaman gitu sering meratoskeun teh. Tapi teu sakedik di pasar-pasar teh jami nimbang teh masih kene timbangan teh teu cicing kene teh. Tanya kesimpulan berat ke mana teh? Iya barangna subhan model kieu mah. Kan tanya jelas timbanganna ka mana gitu ya. Nah berat kana barang, nah berat kana timbangan. Orang meser anu teu jelas timbanganna berarti subhan. Itu sami sareng haram itu lebat kepatongan orang. Naudzubillah min. Poingan dina ibadah-ibadah gampang orang teh capek gitu ya dina ibadah teh gitu. Kadieu teh upami orang urusan kualitas gampang teu husu, ya tina karana itu orang teh. Tina teu jelas tadi oke. Teu jelas gitu ya. Sampai maaf ya. Kadang-kadang teh kudu jelasna jalmi teh, kadang-kadang kieu kasusna teh. Ustaz, ieu teh urang kali teh bayi teh nangis bae. Iya. Nangis bae eta teh. Sampai kamari ya abdi batu hoyong jalmi ieu mah gitu-gitu. Pangningalikeun di bumi aya naon jadi gitu. Gitu ya. Sebab bayina teh nangis bae teh. Gitu ya. Itu padahal upami diusut di hadis aya eta mah. Di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita teh murang kali bayi teh gampang teu diganggu setan eta teh upami sepuhna nuju ngadamelna memprosesna ngadoa gitu ya. Ditaros rata-rata teh sepuh anu murang kali sok nangis. Bahala nuju gituan teh ngadoaan teu. Ya duh kahilap deui itu. Jadi murang kali teu jelas oke tadina. Tidak teu jelas kelakuan sepuhna, teu jelas ngadoaan teu teh. Prung-prung bae meureun gitu ya tadina teh. Jadi banyak hal-hal teu jelas dan hirup ieu sebetulna teh. Anu berakibat gitu teh naudzubillah min tadi. Ya tadi dua contoh wungkul dina perdagangan misalnya gitu ya. Kahade sekali deui pami timbangan eta teh masih keneh teu cicing eta teh berarti teu jelas ka mana ayeuna. Ya ka mana beratna. Sampai cicing eta teh pami nimbang teh. Kapungkur gara-gara timbangan seueur anu teu jelas Allah sampai ngutus nabi khusus namina Nabi Su'aib itu khusus kangge ngalereskeun timbangan eta. Itu kena gempa eta kaum Nabi Su'aib bahala. Makina dina timbangan ragu. Iya contoh tina subhat ya. Itu soal subhat contohna ya. Misal di pasar paling soal kadang-kadang jami pada misal beas itu. Di beas tuh kadang-kadang oke. Biasanya dicoloknya ya. Anu di itu teh. Kan dicolok biasanya kayak kangge sampel kayak contoh teh colokan set colok gitu teh ditinggalikan kan ben misalnya iya contohnya iya kaayana oh jadi gitu jadi itu sabaraha teh 25 kilo gitu itu anu tadi dicolok dicandak tidinya teh ente diwangsulkan kadinya kan berkurang tadi kan 25 kilo misalnya nuju karung tak acan dicolokan teh ternyata hiji mangsa dicolokan hiji waktu teh colok gitu teh pasti kan contoh kayak itu kan iya biasanya kia gitu ya itu sebarang kiloan 25 padahal lo iya mah teh dibalikeun deui contohna tadi mah kan pasti berkurang 25 ku dicolok tadi teh berarti aya kebohongan kan bohong nyariosna oge itu bohong tuh bohong sebab tadi anu 25 kan terus dicoceng sakedik anu dicocengnya aja ente disawangsulkeun ka ditu deui gitu ikut pasti berkurang tapi ngomongna sabaraha eta teh 25 kilo coba yang mulai bohong ya jalmin oge naudzubillah min dzalik banyak ya hal-hal gitu ya. Mudah-mudahan orang sadar Allah Subhanahu wa taala lima bayi halaya ya. Ternyata ditinggali tina ciri jan bagja sanes dina barang. Bukan di benda semuanya ya, tapi ada di perbuatan-perbuatan kita ya. Jadi dikembalikan yang pertama sebagai kesimpulan, orang yang akan bahagia orang yang zuhud dalam keduniaan, cinta akhirat. Jadi bukan di barang tapi sifat orangnya zuhud. Wasaniyah antakun himatu fil ibadah wa tiwalatul Qur'an. Jangan bakal bagja pami semangatnya di ibadah sareng Quran. Nu katilu jalmi anu qalilul qaul fi ma la tajilahi sekering nyarios anu teu digerogikeun. Nu kaopat ngajagi salat anu 5 waktu dijagi segala rupina syarat-syaratna rukun sunnahna dijaga
Wal khamisah nu kalima nyata wara fi ma qalla aw kasra baris kedik baris nu haram kita kada wara kada tinggalkan wasyubhat oge nu subhat. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala orang sadaya orang bakal dibimbing karena kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala ya. Mugi sadaya Allah Subhanahu wa taala digampilkan kangge ibadah ka Allah Subhanahu wa taala termasuk gampil dina sarana-sarana ibadahna ka Allah Subhanahu wa taala. Tanda jalbagja bakal digampilkan karena kasayang-kasayang. Ayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qila fi riwayat ya'malu silakan berbuat, silakan beramal. Kullun muyassir lima khuliqalahu. Semua nanti akan dimudahkan bagaimana tadinya Allah merencanakan dia ciptakan oleh Allah. Kalau direncanakan bahagia waktu umur 4 bulan di perut ibu, Allah sudah merencanakan bahagia, maka ketika berbuat kebaikan akan dimudahkan. Tapi kalau memang oleh Allah tadinya diciptakan akan celaka, maka cirinya adalah dimudahkan melakukan kejelekan-kejelekan. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Maka parios barang sadaya marios diri anu sok kios kana kawanan teh kana kasaya. Lamun kana kasaya anu sok teh kios buah-buah na'udzubillah min dzalik mang bakal dicilakakan ku Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Rasa ngadoa ka Allah sebab doa itu bisa jadi salah sarios anu bakal menganulir ketantosan Allah Subhanahu wa taala. Mugi manfaat. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'alna minas su'ada al-maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya al-mardudin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.